kocrak eta mah jelema. Saha? Jadi gawe karunya euy. Nya saha? Digandi. Ulah kitu mah teh karena rencanaan teh. Nah, tadi gawe kaburangan teh tawat. Eta teh rencanaan mah atek dan di Ada yang teuing. Nah gitu. Sejak aja cik, cek aja. Kan tadi aya si Dadi. Ces mah atek dan di. Teu aya mah. Ulah kitu mah atek kan Haram. Sakitu haram. Lainnya. Urang mah kecek udara mau haram. Lain haram siga naon wae. Maaf mah wartosan nya. Nya. Mang Dandi teh rerencanaan mah atek. Alim. Mah atek. Aya kutah aing ge mah. Geus aya mah. Lain. Kamu nanya abi ka ditu? Minta kopi ka abi. Nya wios pasihan atuh mah atek. Atuh da merek kopi hiji mah moal mantak sangsara. Aya mah abang syarat hade we anu mah gaweulna. Oh, sareng saha? Ya Pak Ustaz sareng pun AA. Jeung Dedi gaul. Itu mah coba duit. Ada jadi gawe. Oh, ari ayeuna jeung saha, Cing? Ende gaweulna. Gaweulna jeung Pak pun AA. Sareng saha deui? Sareng Ripa. Sareng saha deui? Pun Ade, Pak Ustaz. Sareng saha deui? Dedi gaul. Dedi gaul. Asep si Dedi gaul mah. Oh, nya. Tapi teu bisa ngomong. Lain Dedi gaul mah serba bisa nya. Nyanyi bisa. Bisa. Ngumbah wadah bisa. Dangdut bisa. Nyeusehan bisa.